Sering guru urang ngomongkeun ketika obrolan ringan santai bahwa kahirupan teh kos kieu eueuh bedana. Sering ngomongkeun ka kaula dengan dialek eta teh sederhana toh bahwa hirup teh kos kieu ti baheula eueuh bedana. Sarua bae. Andai kata orang hirup teh di masa tahun 1900 kos kieu, tahun 1800 kos kieu, terus begenerasi baheula akur jeung kuari. Cicing di leuweung, cicing di gunung, cicing di pantai jeung cicing di pakotaan kos kieu sarua eueuh bedana. Sederetan nabi, sederetan rasul, anu jumlah nabi teh 124.000 nabi. Sederetan rasul teh berjumlah 313 rasul yang tercantum dalam Al-Qur'anul Karim 25 nu ngajadi ulul azmi sabaraha puji pendina eueuh tuh timulai Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Allah Sis alaihissalam, Nabi Allah Idris alaihissalam, sederetan nabi rasul terus sampai Nabi Allah Musa alaihissalam. Wafat Nabi Allah Musa diganti kuno jadi ieu teh murid kesayanganna Nabi Allah Yusa bin Nun. Wafat Nabi Allah Yusa bin Nun diganti ku murid kesayangan Kangjeng Nabi Allah Kalim alaihissalam. Nabi Allah Kalim alaihissalam wafat terus be ieu regenerasi sampai ka Kangjeng Nabi Allah Jirjis sampai ka Kangjeng Allah Nabi Samuel alaihi salam. Ieulah mulai detik-detik kelahiran Kangjeng Nabi Allah Daud alaihissalam. Sederetan khalifah daripada Nabi Allah Musa alaihissalam. Terus sampai datang ke zaman junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang berbeda. Naon nu teu nyieun berbeda? Nabi Rasul baheula ti Nabi Adam alaihissalam pasti marentahkeun ka umatna supaya taat ka Allah, iman ka Allah, beribadah ka Allah subhanahu. Seluruh Nabi Rasul pasti kabeh ngomongkeun iman ka Allah, beribadah ka Allah subhanahu wa ta'ala, sampai junjunan marentahkeun ka umatna iman ka Allah, iman ka Rasulullah, yuk urang beribadah tok hiji ka Allah Rabbul Izzah subhanahu. Adakah yang berbeda? Eueuh kan? Diteruskan ayeuna ku generasi-generasi. Muncul generasi awal para sahabat-sahabat nu dipuji ku Kangjeng, ashabi kan lucu bi ayyi tadaitum ihtadaitum, sahabatku laksana bintang. Masya Allah, seluruh para sahabat memencar ke seluruh dunia sama akan berkata iman terhadap Allah, yuk orang beribadah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sarwa tuh kadenge jaro, ayo sang sahabat. Generasi itu menghilang, diganti oleh generasi kedua, yaitu tabiin, sama atba tabiin, atba sampai datang ke masa Kiai Fudoli. Sama kan berkata Kiai Fudoli di podium, Masya Allah, dolor nusing balener atau dararia. Ceki Fudoli kan make bahasa kulon, make dararia.
atuh singka bener atuh salatna, singka bener atuh eta puasana, singka bener atuh sia mere amplopna. Sarua artinya ngajak iman ke Allah, ngajak beribadah ke Allah Subhanahu. Opo yang berbeda? Nah, anu berbeda? Tidak ada yang berbeda. Hiji. Yuk, urang kuari soroti daripada ieu umat-umatna. Di generasi awal Nabi Allah Adam alaihi salam telah berhadapan langsung jeung putra sendiri Qabil alaihi laknatullah. Qabil menentang, tidak melakukan ajaran sang bapa, yakni Kangjeng Nabi Allah Adam alaihi salam. Qabil menentang sangat luar biasa. Pokoknya atas ajaran Nabi Allah Adam alaihi salam tidak boleh melakukan pembunuhan. Qabil yang memulai daripada pembunuhan itu. Gusti nu agung, masya Allah, Nabi Adam alaihissalam mengajarkan tidak boleh ada hasud, maka Qabil mengawali dirina hasud, menentang berarti kan. Nabi Adam alaihissalam mengajarkan tidak boleh adanya sombong anu sangat luar biasa. Qabil berhadapan dengan sang ayah sendiri, dirina sombong. Generasi pertama geus aya nu kos kitu. Geus aya nu kos kitu. Muncul pendakwah Nabi Allah Idris alaihissalam, sakikireun geus siap menantang itu. Terus sampai datang ke Kangjeng Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, para mutakabir, orang-orang yang sombong luar biasa geus bercokol di dia Namruz alaihi laknatullah. Muncul Nabi Allah Musa alaihissalam, generasi-generasi kemudian muncul Nabi Allah Musa geus berhadapan dengan orang sombong yang sangat luar biasa, Firaun alaihi laknatullah. Muncul Kangjeng Nabi Allah Isa alaihissalam, maka Raja Herodes telah bercokol memimpin pembunuhan Nabi Allah Isa alaihissalam, sampai datang ke jonjonan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul sederetan orang-orang sombong anu sangat luar biasa. Abu Jahal, Nador, Walid bin Mughirah, sederetan orang-orang yang tidak suka dengan ajaran itu. Masya Allah, berbagai cara dan berbagai cara muncul di masa Kiai Pudoli, sederetan orang yang tidak suka dengan Kiai Pudoli, sederetan orang-orang yang tidak suka dengan ajaran-ajaran Allah yang dibawa lantang oleh para habaib-habaib, lantang dibawa oleh para ulama-ulama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka merapatkan barisan. Kumaha jegal tah Ki Pudoli, jegal tah Habib Rojak, jegal tah eta teh, apa bedanya dengan Firaun alaihi laknatullah? Akur henteu coba, akur kan? Sarua, ya sarua, sarua generasi dek cicing di belah mana bae ge, cicing di mana bae ge kos kieu. Masya Allah. Duh Gusti, Nabi Allah Hud alaihissalam eta teh dek diusir ku masyarakatna kaum Ad, kitu deui Nabi Allah Soleh dek diusir ku masyarakatna kaum Samud. Terus sampai datang ke Nabi Allah Isa alaihissalam, bahkan pasukan Herodes terus memimpin untuk pembunuhan Nabi Allah Isa. Keluar Nabi Allah Isa, datang ke teboga lembur, teboga imah, masih terus jalan eta teh door to door, dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah, sampai datang ke junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba urang teh kabeh nyaho luar biasa ketika Abu Jahal memimpin di Darun Nadwa. Pada saat itu seluruh kegeden musyrikin kumpul kabeh untuk apa? Membahas sang baginda, pengusiran, pembunuhan dan sebagainya. Masya Allah, usir
ieu kabeh akur mantakan di dieu kan sarua atuh ulah aneh kiai-kiai ustad-ustad di lalembur teh dikucilkan beh pohara luar biasa aya anu deuk diusir sagala ku masyarakat aya ku mitohana diusir segala aya nu kudulurna diusir segala atuh kan macam-macam kan diusir ku mitoha diusir mitoha goblok aya mitohana bager luar biasa cak mitohana teh ceng bapak atoh jasa boga minantu santri duh masya Allah ieu teh impian bapak tah mantakan ieu taneuhnya ieu pake ku aceng geus jang aceng jeun majelis jeun pondok trek be maot be eta teh mitohana digugat ku dulur-dulur hayu coba digugat ku dulur-dulur ngeunah bae ieu pan boga bapak aing sia geus teu ngendahkeun kana aturan hukum pan eta bapakna baheula geus ngahibatkeun geus mere luar biasa akhirna kan hancur bakalna ieu ulah aneh wa qala alladziina kafaru li rusulihim la nukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina Gusti nu agung hai geus eta rasul-rasul teh eta teh usir bae di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam Musa usir kompak kabeh di zaman Nabi Allah Isa usir budak geus ulah cicing di rembur urang ribet luar biasa kecuali nyana ilu ka urang nyembah kana pangeran eta teh ka tapekong Muhammad usir budak kabeh masyarakat pada saat itu ngeromongkeun usir akur luar biasa aula ta'udunna fi millatina kecuali nyana akur jeung urang karak eta mah bere fasilitas mantakan ulah aneh kiai-kiai ge bakalna teh ke kabararagi kiai teh aya kiai nu keras menentang eta teh daripada manhiat larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan keras luar biasa sang kiai itu berkata haram melakukan ini haram melakukan itu terus luar biasa tapi kan aya anu geus kabeuli kiai teh minimalna siratu cicing bae si kiai eta hayu aya anu kiai teh bener-bener geus kacekokan lantaran tatadina nyana lantang menyuarakan aya meureun ketika geus dicekokan pasti barisan kiai-kiai eta akan menyokong daripada manhiat siapa yang melakukan manhiat mereka yang akan menjadi yang menyokong atau berarti kan eta kiai tia jarara dicenteng ayo ge centeng lain eta kos kitu Gusti nu agung di negeri antah barantah eta teh penguasa antah barantah teh ieu teh nyeun undang-undang anu ngarugikeun masyarakat nyeun undang-undang anu teu akur jeung sarana agama aturan agama ya Allah eta organisasi daripada keislaman jadi centeng penguasa eta jadi satpam tersebut ya Allah kunaon gara-gara aya meureun itu sangat berbahaya anu sangat luar biasa tidakkah kau lihat di zaman Nabi Allah Daud alaihi salam ketika suara lantang Nabi Daud ulah ngalalauk dina poe Jumat Masya Allah tapi kan eta tiap pengusaha pembisnis anu sangat luar biasa ini menguntungkan lain saeutik anu mere duit ka kiai-kiai sehingga kiai-kiai itu membuat helah-helah cara-cara untuk boleh
Udah bikin aja kubangan engke ikan hari Jumat eta Sabtu pan nguruba jasa nyana raragagan tak kubangan eta cokot nah engke isuk na poe Minggu menang kos kitu mah carana iya ya tah nya nguntungkeun suara lantang kiai-kiai itu akan berkata boleh cara itu. Masya Allah. Tapi aya nu kiai abstain tidak berkata apa-apa. Aya nu kiai lantang keras itu tidak boleh. Sama dengan eta teh menghalalkan cara seperti itu. Masya Allah. Tajaman baheula ge kiai-kiai itu bakal terjadi seperti itu. Aya nu kabeuli, aya anu sedang-sedang, aya nu kuat mempertahankan. Masya Allah atuh sarua datang ke zaman Ki Pudoli ge sarua mondok na akur Kiai Pudoli jeung Kiai Rusdi ke jeung Kiai Supendi guru na ge akur eta teh guru na ge dianu ari Kiai Rusdi mah nyana mah kokoh nyekelan agama. Ari Kiai Supendi mah nyana mah kasakusuk awalna ka imah lurah. Laju ka imah camat. Laju ka ditu nama mawa emap ka imah bupati. Tuh. Kemudian Kiai Pudoli mah nyana mah geus eueuh urusan nyana mah geus sabarodo cicing beunggeus nyana mah tah itu kan 3 kiai yang karakternya berbeda. Hayu baheula kos kitu atuh kuari ge sarua kos kitu. Gusti nu agung eueuh bedana atuh pasti eueuh bedana mantakan tah di dieu teh nu dikhawatirkeun lamun geus tergencet para rasul-rasul. Lamun geus tergencet para rasul-rasul, sang rasul diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai rasul, kau menginginkan apa? Ketika nyana ngangkat leungeun berdoa ka Allah, ieu teh geus Gusti hancurkeun be deuk saha nu ngahalangan doa rasul. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikana zalimin. Rasul dibere wahyu ku Allah bakal ngahancurkeun ngahaluluh lantahkeun morak-morandakeun golongan anu kalalapir walanuskinannakumul ardo mim ba'dihim sementara pengikut Rasul bakal menggantikan jadi khalifah hartina kekuasaan itu akan dibawa akan dinikmati oleh para pengikut-pengikut Rasul. Tapi ieu teh nu bakal diberi anugerah ku Gusti Allah jelema nu nyaan nyekelan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Zalika liman khofa wa maqami wa khofa wa'id. Hanya anu dibere pertolongan ku Allah teh kiai-kiai nu geus bener-bener nyekelan kakiaian. Anu geus teu goyang dibere naon bae ge nyana mah lantaran tujuanna hiji hanya nyiaran ridho Allah Subhanahu wa taala. Iyalah nu paling disieunkeun teh eta di mana Rasul geus dititah ku Allah angkat tangan berdoa kepada aku akan membela. Dek ngomong kumaha coba. Nu disieunkeun teh ketika waliyun min auliyaillah sudah diberikan firasat oleh Allah Subhanahu wa taala angkat tangan berdoalah engkau. Maka sang wali akan berdoa deuk lumpat ka mana jelema nu ngalawan wali. Nu paling dipake kasieun teh ketika sudah tergencet geus mulai mapet luar biasa sang kiai itu diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firasat takbe berdoalah engkau. Ketika sang kiai berdoa dek ngomong naon lamun kiai eta geus berdoa ka Allah Subhanahu wa taala.
Ieu mantakan sing ada aya racunan tah ieu teh kiai-kiai wali-wali komo rasul. Eta anu mantak ngeri aya racun anu sangat luar biasa. Racun moal waka ujug-ujug disemprot-semprotkeun. Dele orai taneuh. Mun can katijak moal waka ngegel. Mal ujug-ujug teh kok mau nyaran suku saya kok yang dipacok ya. Tek be orai taneuh lelempangan be ieu aya suku Habib Rojak cok. Moal. Kakarak kagesek doang ge moal waka. Orai taneuh karak kagesek doang moal waka macok. Nyana lamun enggeus katijak di mana orai taneuh geus katijak kakarak nyana teh peurahna dikaluarkeun. Mantakan rasul ge di mana geus katijak peurah bakal dikaluarkeun. Waliun min auliyaillah mun geus katijak peurah bakal dikaluarkeun. Ulama usholihin mun geus katijak peurah kakarak dikaluarkeun. Ari kitu mah atuh kitu mah kiai-kiai teh kakar ngomong sagedeung buruk sia sumut sia. Kiai dilawan. Sagedeung-sagedeung ngomongkeun mumsuruk sia. Eta mah atuh kiai orai koros tah mah. Lain tipikal kiai nu bener lain. Kiai nu bener mah tetep dalam kondisi apapun mereka akan berdoa untuk kebaikan, berdoa untuk kebaikan. Berdoa untuk kebaikan. Ketika nyanda diserang ge seuri be santai be walaupun sewaktu-waktu emosionalnya itu bentuk kasih sayang. Sewaktu-waktu sang kiai itu mengkritik, kritiknya itu adalah bentuk kasih sayang. Tah guru urang ngajar pohara luar biasa keras bahasa teh. Hai bangsa lurah-lurah mah eta bangsa ngerebek kabeh di neraka. Lurah ngerebek kabeh di neraka. Tapi kan eta teh kasaringgung kan lurah teh kunaon? Teh malah mencintai kenapa? Karena bahasanya mengandung itu sayang, mengandung kebaikan. Ngomong kos kitu teh bentuk kasih sayang. Ngahajar bupati teh ya eta bentuk kasih sayang. Masya Allah, lain bentuk kebencian anu sangat luar biasa. Tapi coba bahasa Kiai Pudoli teh ngajar bupati gara-gara teu diberi amplop ku bupati. Itu kan lain urusan kejengkos gitu, tapi urusan kebaikan hanya terus merangkul dengan cara kasih dan sayang. Tapi di mana geus kagencet luar biasa, perah bakal keluar, ieu nu berbahaya. Masya Allah, atawa nyana nahan ieu nahan tak teu dikaluarkeun peurah teh teu dikaluarkeun. Di mana ieu teh geus katatahan peurah teh dikaluarkeun, tapi bakal bijil peurah-peurah di awakna. Bakal bijil peurah-peurah di awakna. Di mana bijil peurah-peurah di awakna, ieu nu ngagesek akan tersentuh peurah tersebut. Racun itu akan menyentuh, berbahaya luar biasa. Masya Allah, di zaman Abah Dahlan Tanjakan lain saeutik nu kena ieu teh peurah-peurah racun daripada Abah Dahlan. Ngagala luntung jelema pada saat itu. Hartina jelema anu ngalawan, buahaya, lain make bahaya deui buahaya. Di zaman Abah Sepuh lain saeutik jelema nu nguluntung luar biasa. Kenapa? Kena racun anu sangat berbahaya. Padahal cicing bae eta teh ngan kalaluar menyentuh mereka, ieu berbahaya luar biasa. Hatta di zaman Al-Maghfur lah lain saeutik nu ngaluntung jelema lantaran kena peurahna anu sangat parah. Atuh wakajalika ka Habib Roza. Atuh wakajalika ka Habib Roza peurah bakal berbahaya karena Allah memberikan wewenang fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikan walanuskinannakumul ardo mim ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id.
jelema nu bener-bener kokoh sieun ka Allah, anu kata Allah Allah na geus mengandung peurah nu sangat luar biasa. Karena tadi mutadominun bi aqaidil iman, ngeusi akidah anu 50 akidah teh di jero la ilaha illallah. Di jero la ilaha illallah teh ngeusi kunaon, lantaran memang secara pribadina nyana teh ketika ngomongkeun asal Allah bae wujudna geus aya, kidamna pasti, bakokna dan sebagainya itu bakal mengisi dengan sendirinya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu mengisi ketika Allah bakalna di samping aqaidul iman anu 50 eusi daripada syariat eusian bakalna asup ka dinya, termasuk keindahan alam-alam rahasia Allah subhanahu bakal mengisi di situ. Dek ngomong naon coba, dek ngomong naon. Hei, kakarak asup kaleuweungna doang, kaleuweungna ngeri luar biasa kunaon, beusi aya oraitan buah aya luar biasa, tah sieun wibawa luar biasa anu geus aya peurahan kos kitu. Mantakan ketika sup ke hiji lembur teh keung luar biasa ngahareupan Kiai Pudoli kunaon aya peurahan, barang di deuleuh orenganan peurahna. Peurah naon? Orai kadut deui. Hawa ieu singan teh hawa teh beda luar biasa. Jelema nu aya eusian hawana teh beda, wibawa teh dahsyat luar biasa. Aya rasa hebat teh sieun anu sangat luar biasa. Aya rasa mahabbah teh cinta, dorongan cinta anu sangat luar biasa. Jadi di sisi lain hebah, di sisi lain mahabbah cinta, di sisi lain wibawa keung luar biasa, di sisi lain daya tarik cinta yang ingin berjumpa. Tak itu daya tarik cinta gitu. Ya, kan kieu ya. Di sisi lain daya tarik cinta hayang kapanggih, di sisi lain geus kapanggih sungut teu bisa ngomong. Sungut teu bisa ngomong. Saya kunon wibawa gede jasa tah. Wibawa si eta awewe teh ya geulis jasa lantaran geus pohara di jero hate datang ka dihareupeun mah beuh teu bisa ngomong tungkul. Padahal mah di imah mah geus dilatih awak teh. Aing dek ngomong iya ya, aing dek ngomong iya ya. Kunon datang ka hareupeun mah cicing be wibawa. Geus eueuh kuari mah kos kitu eueuh. Geus eueuh kuari mah kunaon sudah tidak punya cinta sejati lagi. Kabeh ge gara rombal kabeh kuari mah. Bangsa ieu mah beungeut gombal kabeh nu kos kieu. Ya Allah ya Rabbi. Wibawa di sisi lain rasa hebah, keung teu bisa ngomong eta teh dihareupeun kiai eta, tapi di sisi lain daya tarik cinta teh ieu teu karasa ingin melihat, ingin menyentuh, ingin memegang, ingin mencium tangan. Ieu kadang-kadang poho kana naon reg luar biasa nuduhkeun aya eusian kiai eta. Daya tarik teh geus kitu bakal teh. Itu akan dilakukan oleh kiai waliun min waliun terus lantaran diri tuna aya sinar Nabi, sinar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan punya cara-cara seperti itu wibawa dibere beta. Ya Allah, padahal mah eta Kiai Rusdi ge kiai kan, tapi nyana mah datang ke tempat teuing assalamualaikum jelema aya neu Waalaikumsalam. Yang saya ngomong-ngomong aja. Nguculuk bae teh kiai, kuculuk leumpang sugan aya jelema nu sasalaman teh sabar teh lah. Kos nu teueun warahu be. Tuh. Torojol Kiai Pudoli teh bah di mobil keneh geus narangtung jelema. Wara luar biasa. Masya Allah aya anu keur acara ge tak be ngariag eureun heula luar biasa kunaon wibawa anu sangat luar biasa. Wibawa. Itu hebah. Nang saha nang Allah subhanahu wa ta'ala.
daya tarik hebah, daya tarik cinta anu sangat luar biasa. Itu asatina motadomin tina simpanan terkandung ketika mengucapkan Allah Allah Allah, mengisi itu anu sangat luar biasa. Tak iya nu pake dipake kasieun ge lantaran iya anu bakal dibela ku Allah Subhanahu. Liman khofa maqama wa khofa wa'id. Gusti nu agung masa Allah lamun sang Rasul geus ngadoa pasti diijabah, kehancuran atuh pasti datang. Tuh bukti nak kaum Samud hancur lebur ketika Nabi Allah Daud Nabi Allah eta teh ya Kangjeng Nabi Allah Rasulna geus berdoa ka Allah Subhanahu wa taala. Hai tingali bangsa Samud luluh lantah anu sangat luar biasa ketika Nabi Allah Soleh alaihissalam telah berdoa ka Allah Subhanahu. Hancur kaum meliwatin ketika Nabi Allah Lut alaihissalam telah berdoa ke Allah Subhanahu. Sederetan kaum-kaum yang menentang sang Rasul dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah kepastian anu pasti. Mantakan di dia wastaftahu, mun geus ngangkat leungeun Rasul ieu buahaya luar biasa. Mun geus ngangkat leungeun sang wali itu buahaya luar biasa. Lamun geus ngangkat leungeun sang ulama usolih itu berbahaya anu sangat luar biasa. Sederetan daripada orang-orang yang menentang junjunan Kangjeng Nabi Muhammad, Abu Jahal modar konyol di tanah Badar, di Bi'rul Kalim, di tanah Badar huluna di bawah hulu Abu Jahal, terus dibawa diasupkan ke Bi'rul Kalim. Betapa hinanan Nador, betapa hinanan Walid bin Mughirah, sederetan para penghina sang junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira hai pembunuh Nabi Allah Utsman, kang pembunuh Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, pembunuh Sayyidina Ali karramallahu wajah, apa tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederetan sejarah Allah menghinakan mereka-mereka yang telah membunuh para sang kekasih Allah Subhanahu. Mereka dihinakan oleh Allah. Jelema-jelema anu geus ngahinakeun kakasih Allah Subhanahu, mantakan di dia wa khaba kullu jabbarin ani. Betapa hina, nista, rugi luar biasa kullu jabbar, orang-orang yang sombong anu asli kasombonganana menentang karena ajaran Allah Subhanahu wa taala. Anid, orang yang sangat keras kepala geus embungeun ngadenge karena ajaran Allah Rabbul Izzah Subhanahu wa taala. Duh Gusti, betapa hinana jelema baheula nu pernah ngahajar kiai anu. Duh Gusti, eta teh pengusaha padahal mah tapi ngahajar kiai anu kan dihinakeun ku Gusti Allah. Tuh buktina. Duh Gusti, eta teh jawara baheulana pohara ngahinakeun kiai anu ujungna dihinakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Duh Gusti, kiai keneh, kiai anu tuh, kiai anu tuh, kiai anu tuh, anu ngahajar kiai anu nu aya peurahan, kan ujungna kan jadi kikiaian. Jadi kikiaian kan. Kunaon tah akibat daripada kena peurah nu sangat luar biasa. Itu sudah menjadi janji Allah Rabbul Izzah Subhanahu
walaupun sang nabi, sang rasul, sang wali dan sang kiai terus membawa kedamaian. Yuk mari kita beriman kepada Allah, yuk mari kita beribadah kepada Allah, tapi perah terus baik. Karena itu mah sudah menjadi janji Allah. Masya Allah, rugi pasti luar biasa, pasti nusang. Hina Abu Jahal, hina Nador jelas. Hai, lain di alam dunia sakitu doang, jaga di alam akhirat. Masya Allah, luar biasa rusak anu sangat pohara di alam akhirat. Ieu teh jahanam geus nongkrong pikeun nyamber dirina. Miwaraihi jahanam. Di alam akhirat teh geus disiapkeun neraka jahanam. Atuh pasti aus hayang nginum jelas mantakan gogorokan di neraka teh aus, kami aus luar biasa. Ngagorowok aus-ausan kabeh ahli jahanam teh 1000 tahun terus be ngagorowok aus-aus. Duh, begitu geus menang 1000 tahun teh kakarak dirangsum ku malaikat aya cai sugan teh mah cai Sprite gitu. Sugan teh mah cai Coca-Cola anu di esan teh. Sugan teh mah cai Fanta. Kalau lamun ngomongkeun Sprite, Fanta, Coca-Cola, eta inget kana dongeng kakakku lah bahajimu. Bikang cakeun lagi kabagi 3. Aya bikang Sprite, aya bikang Fanta, aya bikang Coca-Cola. Ulang bae kumaha lamun bikang Sprite cakeun anu parawan kana Sprite. Age Sprite. Tag jadi rapat kana Sprite. Gitu. Lamun anu bikang Coca-Cola, bikang Fanta, bikang Fanta anu bangsa karak ge boga anak hiji, boga anak 2 Fanta. Tuh, jadi kakarak ieu ge eta calangkap geus amet doang Fanta. Ari eta ri Coca-Cola, waktu bangsa nugus buka anak 12 ya deui Coca-Cola. Aya bae teh kakakku hajimu teh mah bisaan dongeng dengan tah. Segala bikang kabagi 3 jeung mentak sia lamun nyaran cakare ge nu Sprite, ulah nu Coca-Cola cakare. Iya Allah tah geus ari nu Coca-Cola mah Jang Habib Rozak. Masya Allah. Wastaftahu, dibere wahyu ti tangga doa. Dibere wahyu ti diperintah melalui wahyu. Diperintah melalui ilham. Diperintah ieu teh melalui ilham, melalui firasat. Waliyun min auliyail ilah. Masya Allah. Hei, mentak wali mah wali gerakna teh ya kabeh perintah Allah. Melalui naon? Melalui firasat, melalui ilham, lain wahyu, ilham tak be set nyana mah tak langsung be terus be spontan otomatis be dibere ieu teh firasat ku Allah, dibere ilham ku Allah tak be itu anu geus nuduhkeun luhur ka Gusti Allah teh nyana mah geus plak. Masya Allah. Hatta wali mah cak hadotu Syekh guru urang Al Habib Lutfi datang ka hubungan suami istri moal bisa nyana mun encan dititah ku Gusti Allah. Wali mah geus kitu eta teh. Sanajan geus aya mood cak urang mah ye jeung pamajikan teh geus aya mood ngan nangguan ilham can aya moal deukeun.
Tapi lamun geus aya ilham tek be geus cenah mah ibadah nate ya melalui parentah hubungan suami istri melalui perintah ti Allah Subhanahu wa taala. Datang ka ieu macam bapak aing ge deuk nurutan lah. Bari ngarokok apa dia ilham budak. Atuh lain deui. Ieu makom sing ada atuh ulama akur-akurkeun we mantakan teu bisa ngukurkeun teh ku jubah teu bisa ngukurkeun teh hayang jadi mursid ieu mah kolotrak betas be teu be atuh moal bisa tanpa harus seperti itu. Teu bisa nuturkeun teh hayang kos guru urang eta teh teu be make sorban teh dilancipkeun abeh kos guru urang tek bahwa bebeja ieu teh wiridan ti guru urang bahwa ieu teh tek be sanadna ka anu dikitu-kitukeun ge moal bisa atuh luar biasa kunaon atuh ari teu mutadomin mah moal bisa mutadomin kudu aya teh pengandungan anu aya eta teh khazanah sakbe engke ka dituna teh ngerangkum anu sangat luar biasa kakarak mantep tuh. Masya Allah mantakan ngajoak aus-ausan kunaon begitu turun teh datang teh cai Masya Allah nyabau nyahanyir nu sangat luar biasa kunaon ternyata tina nanah campur getih tina min parji zunat tina parji awewe nu tukang zina ieu adalah nanahna paling bau di neraka bakal awewe anu tukang selingkuh ieu anu teu tobat ka Allah Subhanahu wa taala di neraka bakalna ieu teh keluar nanah anu paling bau. Masya Allah termasuk nanah ahli neraka teh be kunaon eta dibawa jang minuman ahli jahanam wa yusqa mimma sadid dihinakeun anu sangat luar biasa ku Allah Subhanahu wa taala teh dibere cainana atuh pasti nginumna ge embung tapi lantaran aus teu kawawa kabeh cara langap luar biasa akhirna nanah tinggal nanah kapaksa diinum kunaon lantaran eueuh inuman tapi ngandukur saeutik diinumna lantaran nek ngabaunya hanyir olab deui teu diinum ausna teh kira-kira diinum hangru jeung hanyirna rosa anu pohara luar biasa mantakan di dieu ya tajarruhu marotan ba'da marotin 5 raroti teh cak urang mah dilupah lepehkeun diulab-olabkeun atuh datang ka hampir teu bisa kainum wala yakadu yusigu kunaon lantarannya hanyir nyahangru tapi atuh kapaksa hina kan minuman seperti itu. Betapa untungna jelema nu milu jeung sang Rasul jeung sang Nabi, betapa untungna jelema nu milu mencintai menyatu dengan sang para wali-wali Allah, sang para ulama usholihin. Betapa untungnya jelema anu menyatu dengan orang-orang soleh, itu akan diberikan fasilitas indah di surga Allah Subhanahu. Tapi tah jelema anu ngahinakeun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang ka dibere cainana hampir teu kainum wala yakadu yusigu. Minuman yang tidak sehat, makanan yang tidak sehat akan mengakibatkan penyakit anu minuman teu sehat, makanan teu sehat eta bakal ngakibatkeun penyakit. Ieu keur carita kahirupan di alam dunia. Eta teh kan tina pola makan, aslina teh tina pola makan. Sehingga terjadi ieu teh kena penyakit paru-paru,
terjadi kena penyakit eta teh liver, kena penyakit jantung, kena penyakit eta teh lambung, aya nu datang ka beuteungna gendut luar biasa. Komo penyakit naon bagian nu geus akut mah nu geus cak dokter ieu mah WC diobaran ge. Hese ieu mah tinggal nangguan paehna doang. Nyebut lagi eta lamun penyakit geus akut teh ya tak be ieu mah geus tinggal nangguan paeh ngomong. Beteung gendut luar biasa tek be beteung gendut culak cileuk be pan eta tinggal nangguan paehna duh. Hayu coba ge abi brojak huntuna geus beak kabeh kabul. Ya Allah, hai di neraka lantaran minumanatan nanah campur getih anu teu sehat luar biasa, maka terjadilah ketika diminum ieu teh penyakit teh awak panyakitan kabeh. Panyakitan kabeh beuteung bandut anu sangat luar biasa, datang ka ucus odol-odolan. Ayo coba bayangkan, ieu teh lamun ukuran di alam dunia pasti paehna tah penyakit pos kitu teh lantaran kabeh penyakit nu geus akut kabeh, nu geus parah kabeh. Jantungna parah, ginjalna parah kabeh, ieu teh lambungna parah kabeh, ieu panyakitan kabeh berarti kan teu memantakan di dieu wayatihil maut. Kena penyakit anu pipaeheun mun di alam dunia mah lantaran di alam akhirat sudah tidak ada kematian lagi, wa ma huwa bimayyit, tapi teu paeh-paeh. Ayo coba berarti kudu kasiksana dasar luar biasa. Ongkoh beuteung gandut luar biasa tapi teu paeh-paeh, ongkoh beuteung odol-odolan tapi teu paeh-paeh, ongkoh ieu teh awak wabeh keluar nanah kabeh tapi teu paeh-paeh, kasiksa atuh hirup jelas anu sangat luar biasa, tidak pernah berhenti kasiksa jeung kasiksa, rugi anu sangat luar biasa. Sugan teh mah sakieu doang horenganan terus ditambah deui malah nihayatalah ujungan siksaan teh. Wa mewaraihi adzabun ghalid, dilipat gandakeun deui ku Allah terus, dilipat gandakeun deui ku Allah terus be eueuh ngarendah terus be mingping naik la nihayatalah rugi anu sangat luar biasa. Akibat apa? Menentang ajaran sang rasul, para rasul anu terakhir junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu berlaku jang orang-orang kafir penentang ajaran Islam. Kumaha lamun jelema fasik, lamun jelema fasik ge sarua disiksa ngan engke terus mingping menurun. Nu tadina 100% siksaan teh puara terus beke ngurangi 90%. Siksa deui terus ngurangan deui 80%. Terus be mingping kurang datang ka beak 0% ka karakter be diangkat ku malaikat geus eueuh dosaan ieu geheng luar biasa, maka diasupkeunlah tek be ka sungai mandi ka karak normal deui ieu nu bakal karak diasupkeun ka sorga. Ngan aya cirian mantan narapidana gitu, itkum minanar tak be aya tulisan di dieu teh jadi asup ka sorga teh ya sanajan tek be teh ngan nyaraho nu lain teh kareong be sia kadarakeun emang Allah ya Rabbi Gusti. Jadi aya we teh mantan narapidana na aya teh leungit
Ya Allah Gusti nu agung, Masya Allah. Mantakan daripada orang dibeakeun anak diding kayak di neraka di ditu be maningan beakeun di dia melalui naon, melalui tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Cara pertobatan teh di samping orang beristighfar nadam kaduhung, hayu orang ngalakukeun ibadah tah bagian daripada pertobatan. Orang kumpul na ngahiji ieu teh ngaji, ieu bagian daripada orang bertobat ke Allah Subhanahu. Salengkah dosa muruluk, salengkah dosa muruluk. Wow, betet datang ke majelis talim teh insyaallah dosa BAKB. Tuh, balik ti majelis medi deui. Ya Allah, teh ieu urang teh masyaallah supaya aya ngerenyet hate sieun lain leutik-leutik ancaman Allah Subhanahu Al-Qahar. Allah Maha Memaksa. Ketika cak Allah siksa, tidak akan pernah melihat siapa mereka. Disiksa bae ku Allah. Duh, komo harta mah jabatan geus teu dideuleu. Deuk sanajan anak presiden, harta presidena, anak raja, harta rajana disikat bae, siksa. Lamun memang ieu teh ya nyana boga dosa anu sangat luar biasa. Masya Allah, hai komo eta jabatan hatta teneule sanajan buapana nabi sikat baik, anak nabi disikat baik, cak Allah siksa pamajikan nabi siksa cak Allah. Kangjeng Nabi Allah Lut alaihissalam istrina eta tia min jumlati saqawah seret malaikat jabaniyah sanajan pamajikan Nabi Allah Lut alaihi salam. Masya Allah, hai Kan'an sanajan putra daripada Kangjeng Nabi Allah Nuh alaihissalam karena min jumlati saqawah seret dai malaikat diseret teneuleu bapana nabi. Ya Allah, termasuk Azar bapak daripada Kangjeng Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Adapun diihtilafkeun aya nu ngomongkeun bapak asli, aya nu ngomongkeun uwa lantaran uwa teh kaasupkeun kana bapak bae di bahasa Arab geuseulanana. Itu kan orang yang disayangi oleh Kangjeng Nabi Allah Ibrahim alaihi seret cak Allah atuh diseret. Kurang kumaha ieu Abu Jahal emang teu aya darah jeung Kangjeng Rasul atau pan pamandana sorangan mamangna. Abu Lahab teh mamangna atuh arah lantaran ieu teh menentang kana ajaran Allah Subhanahu wa taala atuh diseret teu neuleu alokna Kangjeng Rasul. Anu jadi alokna teh Kangjeng Rasul diseret atuh diseret be moal neuleu ieu teh atuh komo ka urang mah naon dideuleu. Masya Allah, mantakan mah urang geus be mingping ieu teh ya merendah ka Allah, urang menta dihampura dosa ka Allah Subhanahu wa taala. Hayang ditarima amal ibadah urang, hayang dicicikeun di sorga Allah bersama suhada wa sholihin, anbiya wal mursalin. Amin ya Allah ya Rabbal. Masalul ladzina kafaru wallahu a'lam bishawab.